Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra-mitra sadayana kang hari tiasa depangan di mitra-mitra sadayana dina acara dongeng Sunda. Ieu dongeng Sunda teh anu nyanak judul Sobat Siluman seri K48 karangan Kang Arid Bentar. Mudah-mudahan mitra-mitra ieu dongeng teh ngajantenkeun panglibur kana kalbu fang beberah kana manah ka mitra-mitra sadayana malah mandar biasa nyanak pienteungeun tina ieu acara dongeng. Mitra-mitra sadayana kamari teh dina seri K47 nuju nyarioskeun nyaeta siluman buta antos dugi ka nagara siluman bagong anu bade nyerang. Duy kadinya nya mitra-mitra. Sumangga ieu acara dongeng Sunda Sobat Siluman urang lajengkeun deui. Der ah. Wah, bener-bener ya manusia geus teu bisa diajak damai. Bener-bener geus teu bisa diajak kompromi. Kitu cek Prabu Sihung Runcing. Tapsuna ngaku kudug ambarah geus teu kawadahan. Anu saterusna ngomando ka pasukanana. Atu anu saterusna bereyak kabehanana ngabereyak nyerang ka siluman buta atau anu akhirna der perang campuh sorana meuni handaruan dibarengan ku sora angin anu ngahiung. Sorana sahaeng kacida matak gemper anu ngadenge sora pedang cing balentrang di barungan cing garwakna cing jararitna harita di sisi belah wetan di pasukan Senopati V anu terus nyerang ngangsreg ka siluman buta. Harita aya siluman bagong anu nyuruntul pedangna putbet siga anu bener-bener salato hiuk 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 tapi dipapag ku siluman buta anu terus perang campuh. Loba pisan anu korban pangpangna ti siluman bagong. Da memang ari siluman buta mah awakna jarangkung badag. Sedangkan ari siluman bagong mah laleuti. Pok harita prajurit siluman bagong nyarita, "Ai, buta, sama meh urang saling petik pati saling ala tanah ala nyawa kalau rek nanyalakan dika damerenan dika ge boga pikiran boga rasa ari andika maksudna rek naon nyerang ka dia hah?" Kitu cek siluman bagong bari panona molotot ka siluman buta. Wah, untuk loba omong siak kujuk mojong aing ka dieu gahaja aiji aing geus heubeul teu ngasah peureub nomor kaduana aing geus embuk aya saingan. Kitu cek siluman buta. Wah, kurang ajar abong sia buta kalakuan ti buta kuras ngaras ya konyok. Kitu nate cek siluman bagong.
Bari hiu narajang parep nangahiung wang barang. Maksudna rek ngagedor siluman buta. Tapi sakilat siluman buta ngakiwar plos. Serangan siluman bagong ngakan angin tolanyong. Awak siluman buta nolonjong. Dina kayan kitu siluman buta rikat najongkeun suku katuhuna. Hiat. Dami selek deui. Suku katuhu siluman buta manggal pisan kana tonggong siluman bagong. Atau siluman bagong abangkeung awakna ngajurah roh. Padahal siluman bagong hudang deui serepet mainang ngalugas pedangna. Pedangna anu panjang ka bina-bina. Ningalina meuni babarasatan eta pedang teh. Yuk narajang deui. Pedang lempeng rek nigas beheung siluman buta. Tapi siluman buta rikat ngajauh ka luhur flos. Eta pedang ngakan angin serepet. Siluman buta ge mesat pedangna. Atuh akhirna mah der perang. Silih babuk, silih hantem, silih jejek, silih gegel. Perang campuh. Itu ieu pada kuat, itu ieu pada hebat. Tapi anggar siluman bagong eleh dina awak. Loba anu kaseret, loba anu bantingkeun, loba anu binasa ku siluman buta. Hari-harita di belah tengah Senopati sancamas keur nying hareupan Senopati ti siluman buta. Ai muta aja sia adio nyamperkeun sia konyok kituna teh bari bolotot. Montong loba omong sia konyok bagong. Ayo maju. Montong loba ngabacot jeung aing mah. Lain waktuna ngabacot. Lain waktuna ngabudah. Kitu cek Senopati siluman buta. Gampang kelut mah sia. Aing rek nanya heula raga katineng. Sameme aing ngojoran sia. Sameme aing maragatkeun nyawa sia supaya aing teu penasaran. Kitu cek siluman bagong kekeh hayang apal dingaran. Bau lamun kitu cek siluman buta. Ngomong kitu nate lain nyebutkeun ngaran tapi sabuk narajang ku peureupeuna meuni bangbaraan rek ngagedor dada siluman bagong. Atuh siluman bagong teh meuni ngahuleng tapi dikat nakis leungeun siluman buta. Hiuk duk. Dua leungeun diadu bangkieung. Siluman bagong ngabangkieung teu kuat ku tanaga anu dikaluarkeun ku siluman buta. Ningali Senopati sanca manuk ngagaleong ngan hiuk ngasakilat suku siluman buta ngababad suku siluman bagong. Hiuk berat atuh meuni ngajurah roh fikawatireun. Sirahna ngagedebut ninggang taneuh. Bari maena ngaguik ningali geus ngagoler kitu teu antap wara. Hiuk siluman buta ngangkat sukatuhuna. Hiuk rek dijejekeun kana beuteung siluman bagong. Tapi siluman bagong nyaeta Senopati rikat mainnya gorentelkeun awakna atuh plos. Jejekan siluman buta ngageblos serepet.
Senopati sanca manuk ngalugas pedangna ontona kakerot anona berem nafsu lain dikieuna heu eta pedang ngahyung bang baraan anu maksudna rek nyabet sirah siluman buta rikat ngagelok plos eta pedang ngageblos repet siluman buta ge teu cicingeun rikat manehna mesat pedangna borelak eta seseukeut bedog menipu borelakan bakat kuning seukeut-seukeutna heu pedang siluman bagong ngahiuk bang baraan ayeuna mah malik rek ngababad suku siluman buta ansak kilat ditakis ku siluman buta heung tang dua pedang tiatu napikeun kangaluarkeun cahaya seuneu bakat ningku tarik-tarikna bangkieung siluman bagong ngabangkieung awakna semunyeng sol kasisi ningali awakna ngadayagdag ngan sakilat siluman buta ngaheumbatkeun pedangna heu bres eta pedang congo pedang ngagabres pisan kana beuteung Senopati siluman bagong parengan jeung ngagoakna siluman bagong tina beuteungna budal badil ketina pusrat basret manena ku gorontelan teu kuat nandangan ku kakuatan jeung ku seukeut-seukeutna eta pedang kerjet les akhirna ngiles teu katempo deui mabur ka karaton hari-harita Patih Sihung hideung keur ngalawanan nyaeta Patih Lodragama pok Patih Sihung hideung nyarita hai Lodragama aing teu ngarti ku sikap maneh naon maneh maksudna make jeung pipileun kana urusan ieu padahal Gusti Prabu geus teu hayang ngadenge ngaran si Ponot top leg-leg ku sia kitu ceuk Patih Sihung runcing wah motong loba omong sia monyong sakali ku aing dimusnahkeun sakali ku aing dihancurkeun montong loba bacot montong loba ngeyel kitu ceuk Patih Lodragama atuh Patih Sihung runcing nafsu lain dikieuna kok nyarita deui Lodragama sanajan aing nagara leutik sanajan aing nagara kaukur ku sia pasukan aing jeung rahayat aing saeutik tapi aing masih keneh untung aing masih keneh nyaah ka rahayat aing masih keneh deudeuh ka rahayat aing beda jeung nagara sia nyage nagara sia subur makmur tapi ngadenge-denge ayeuna BBM ge panaek di nagara sia mah naik bari hargana mahal bari geus mahal teh sia dina meuli bensin ge aing nyaho nepikeun ka ngantri nepikeun ka jalan kitu ceuk Patih Sihung hideung atuh Patih Lodragama lain dikieu nafsuna wah kunyuk montong masalah ngomong kadinya montong masalah mamuakana politik sia kurang ajar kituna teh Patih Lodragama narajang heu pareupna ngahiuk bang baraan rek mapeg sirah Patih Sihung hideung tapi Patih Sihung hideung rikat ngakiwar plos
serangan Patih Lodragama ngageplos ngakan angin tolonyong. Awak Patih Lodragama nolonjong kabawa ku tanagana sorangan, tapi sakilat Patih Lodragama ngajuralitkeun awakna sae sukuna nincak lemah. Hiu narajang deui. Pereupna ngahiung bangbaraan pikaketireun ningali ku jurusna anu sakitu hebatna, nepikeun ka Patih Siung Hideung oge ngalenyap. Tapi rikat manehna ngatur posisina narik kuda-kudana plos. Eta serangan Patih Lodragama ngageplos. Dina kayan kitu ngasakilat Patih Siung Hideung narajangkeun suku katuhuna. Anu maksudna rek ngajejek sirah Patih Lodragama. Tapi ngasakilat Patih Lodragama eta suku ditewak gep beunang pisan. Anu saterusna Patih Siung Hideung dibebeutkeun ku Patih Lodragama hiu kedebu. Goa. Patih Siung Hideung ngagoak pikawatireun awakna ninggang lemah. Cakatak. Patih Lodragama seuri meningagak-gak. Udang kujok. Montong wakagogoleran sio. Kitu cek Patih Lodragama atunya. Patih Siung Hideung nafsu lain dikieuna. Sakilat maena ngawatek ajianana. Eta siungna ngadak-ngadak bararijil meneh Hideung cing kalolenya. Atuh anu saterusna meh narajang ku siungna nyabrut kacida luncat tur rikat kacida nandingan kilat hiu. Tapi Patih Lodragama ge lain patih anu karek kamari sore dina pangartina. Ningali serangan ti Patih Siung Runcing ngasakilat maena ngagibegeun awakna jang elek. Eta awakna maena jadi batu anu kacida gedena ngacentul tur Hideung. Hiu cilebek. Patih Siung Hideung nenggar eta batu anu akibatna lain dikieuna. Awak Patih Siung Hideung nepikeun ka amur rasut otakna paburincai. Bakat ku tarik-tarikna ku seranganana bari pas ninggang kana batu kajajaden jieunnan ti Patih Lodragama. Jangelek eta batu teh ngajanglek jadi Patih Lodragama deui. Oh sakitu pangabecus teh konyok. Cek Patih Lodragama bari melak cangkeng. Hari-hari tak Patih Siung Hideung anu otakna geus amurasut awakna ancur sirahna ge ancur. Harita kerejat les akhirna ngiles mabur ka karatona. Atuh geus ningali musuhna paragat nyawana ret Patih Lodragama ngareret kabelah katuhu teu antap warah deui serepeh. Patih Lodragama mesat pedangna hiu eta pedang dibubat babit dipake ngaut siluman bagong kabeh dicacar cing garwik cing pikawatireun getih nepikeun ka ngabayah siluman bagong loba anu korban teu mampu teu nganggap mulia kana kasaktena Patih Lodragama. Hari-hari ta
Prabu Lodra Sakti keur nying hareupan nyaeta Prabu Siung Runcing. Pok Prabu Lodra Sakti nyarita, "Wah, Runcing, ai cekaulah mah maning gesrah bongkokan daripada sia mati konyol." Kitu cek Prabu Lodra Sakti. Atuh Prabu Siung Runcing lain di kieu nafsu ngaku kuduk ambarah geus teu kawadahan. Rikat bae ngagibegeun awakna. Tina awakna kaluar siung-siung anu kacidalobana. Eta siung sarareukeut meuni nyolocos. Anu saterusna mena ngadorongkeun dua leungeunna dipake nyerang ka Prabu Lodra Sakti. Lodra Sakti sadar kana pibahayaeun, gancang mena ngawatek ajianana ngagibegan awakna. Logodor. Eta awak Prabu Lodra Sakti jadi ngagedean. Hampir 10 ti kelenti awak tadi. Paingan atuh karatona meuni jangkung di kerajaan siluman buta teh da kanyataan yen awakna Prabu Lodra Sakti lamun ngawatek ajianana jangkung kabina-bina. Napikeun ka awak Siung Runcing teh aya dina bitis manehanana. Eta ningali siung anu cing balaliur ngan saukur ngangkat suku katuhuna atuh plos. Eta siung-siung anu nyerang ka Prabu Lodra Sakti teh ngeplos ngakan angin. Ningali kayan kitu Prabu Siung Runcing sakilat mundur ka tukang. Terus bae ngawatek ajianana. Tina leungeunna kaluar seuneu anu kacida gedena. Tapi angger gede ge anger we teu bisa ngungkulan awak Prabu Lodra Sakti. Yeuk. Eta tina dua leungeunna kaluar seuneu anu kacida gedena. Yeuk. Tapi ku Prabu Lodra Sakti teu digiwarkeun. Atuh seuneu teh ngaduruk bulu-bulu suku Lodrapati mending ngababela bari jeung kaambe hangit cakakak. Prabu Lodra Sakti ngagak-gak seuri. Wah. Siung Runcing, ku kabeneran aing hayang dicukur. Kabeneranku siapa nyukurankeun. Wah. Kituna teh bari ngagak-gak seuri deui. Atuh Prabu Siung Runcing bingung lain dikieuna kumaha ngalawanan Prabu Lodra Sakti anu gagah sakti mandraguna. Awakna jangkung badag hese di udagna. Sadar kadinya kibek. Prabu Siung Runcing ngakibegeun awakna. Anu saterusna manehna ngajadikeun manuk anu kacida gedena keur ukuran manehanana mah. Padahal eta teh manuk teh persis we papatong sagede papatong keur Prabu Lodra Sakti mah cakakak. Prabu Lodra Sakti ngagak-gak seuring. Wah. Eta aya papatong. Ari sia Siung Runcing make jeung jadi papatong. Kituna teh ngaheu. Dampa leungeunna
ngaheung nepak eta manuk hiu brek gedebut. Manuk jijenan Prabu Siung Hideng teh kenapisan ku dampalengeun anu ngajrebebeng nyaeta dampalengeun Prabu Lodra Sakti. Eta manuk ngagedebut ninggang taneuh sorana meni ngagedebut tarik. Prabu Siung Hideng, Prabu Siung Runcing ngaguak maratan langit, ngoceak maratan jagat. Jangalek manehna ngajadikeun Siung Runcing deui. Anu terusna maena deku di hareupeun Prabu Lodra Sakti. Wah, Lodra Sakti, kaula narima we geus tarung tong dituluykeun. Cek kaula ge malah sikono cigera bawa kaula geus mung pipilueun. Kitu cek Siung Runcing. Sabab lamun dituluykeun matak jadi mamala ka manehanana, matak jadi mamala ka rahayatna, bakal jadi mamala ka nagarana. Da jeung diteruskeun ge percuma da manehna moal kuat. Tong boro ngalawanan Prabu Lodra Sakti anu gagah sakti mandraguna. Kapan ngalawanan Nyimas Gelung Ayu ge manehna geus teu mampu. Siung Runcing jok ngaing ge tadi kuaha da sia mah pedegong. Cek ngaing taklukta tadi talu sia mah ku kekepetekek. Aku kaula ayeuna di hampura. Timimiti ayeuna sia jadi patalukan aing. Kitu cek Prabu Lodra Sakti. Atuh Prabu Siung Runcing nyanggupan manehna teu nanaon ngajadikeun patalukan ti Prabu Lodra Sakti. Anu penting nagarana ulah diaut-aut. Daharita teh karaton Siung Runcing nyaeta Siluman Bagong katingali ku Prabu Lodra Sakti paling gelah salengkaheun. Sakali salengkaheun sakali ngajejek ke meureun teu amurasut mah. Sabab jangkungna eta bangunan karaton karajaan Siung Runcing nyaeta Siluman Bagong ngan hareupeun saluhureun tuurna. Atuh gampang rek ngaut-ngaut mah siga budak leutik ngaut-ngaut iimahan. Nya kaula narima eleh bae teu nanaon. Anu penting kaula ulah diganggu deui ku Andika Lodra Sakti. Kitu cek Siung Runcing melis-melis menta di hampura. Atuh anu saterusna Prabu Lodra Sakti ngagorowok ka pasukanana supaya ngeureunkeun perangna. Atuh perang teh reg eureun. Dua pasukan mundur. Pasukan Bagong mundur ka belah Kenca. Pasukan Siluman Buta mundur ka belah Katuhu. Anu saterusna Prabu Lodra Sakti nitah indit gancang ka Prabu Siung Runcing. Atuh anu saterusna Prabu Siung Runcing indit ka karotona bari mawa hate anu kacida ngabagagalna. Sigana mah
Lamun manehna manusia geus kudu bunuh diri ngarasakeun aral saep waktosna mitra.